sakola, jam terus menunjukkan tahun 7. Abdi bungah kesabab iya dinten kahiji abdi sakola. Padahal abdi ngan saukur make baju miring. Abdi budak sabatang kara anu miskin. Dina enjing aya sakelompok barudak anu ngadorong abdi. Abdi ragrag, abdi ceurik, kabehan omongan maranehna, hinaan maranehna, hijikan maranehna menyerikeun. Anjeun hina, anjeun maki, cek anjeun. Abdi teu pantes jadi manusia. Abdi manusia. Abdi benar-benar manusia. Sagereng-gereng abdi kajen. Abdi terkucil. Batin abdi teu buta. Abdi kuat. Abdi sing dicerminkeun dina hate. Dina dendam teu pernah padam. Keun abdi balik. Abdi balik dina hakikat nu sabenerna. Abdi mampu. Abdi mampu ngaludah reueut jeung perenungan. Abdi mampu ngaludah reueut jeung perenungan maranehna. Tilu rangkaian jeung rajutan kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkeun, simkuring Juwita asal sakola SMA Atoriah Cikatomas. Simkuring bade nampilkeun cerita monolog anu judulna Pejabat. Nyaan kuring mah teu ngarti ka para pejabat. Sok inget baheula manehna kompanjeu mun diperhatian pisan ka rakyat teh. Nepiakeun sok ngabagi-bagi amplop sagala, kampung ayo dilongokan, nu sangsara dibere bantuan, tuluy dipoto bareng, meuli bunga kacida. Nah, haritos jadi pejabat, rakyat miskin dialusir. Cenah aya bagian tina penertiban, aya dana jang pembangunan. Tapi dana eta dipotong ku dana siluman, dipotong ku pajak. Tungtungna duit jang rakyat teh nyaatan deui ngorotan deui, da wadahna bocor. Zaman kiwari mah loba pisan kamunafikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta abdi Upitriani di kelas 12 IPS 2 MA Atoriah Cikatomas. Ayeuna abdi bade ngabawakeun monolog anu judulna Terpuruk. Wilujeng nyaksen. Dina enjing sakola. Jam geus nunjukkeun jam 7. Abdi ngarasa bunga sabab ieu teh hari pertama abdi sakola.
Padahal abdi ngan make baju urut, ngan ukur sabatang kara miskin. Dina enjing aya sakelompok budak anu ngadorong abdi. Abdi raga, abdi ceurik. Kabehanana, perkataanana manehanana, ejekan manehanana, hinaan manehanana, dilontarkeun. Anjeun hina. Anjeun mati, cek anjeun. Abdi teu pantes jadi jelema. Abdi manusia. Abdi bener-bener manusia. Sabari minta ka abdi. Kajen abdi terkucil. Kajen abdi teu buta. Kuat. Abdi cing cerminkeun diri abdi. Dina hate nu talanjang. Dina dendam teu pernah padam. Keur abdi balik. Keur abdi balik. Dina hakikat sakedahna abdi mampu. Abdi mampu ngaleungan perenungan manehanana. Ngaludah kajen kerajutan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.